tarbian kawanan ting luyu sabilulunan sahanu reka haragaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hati muat sorangan kecak kudu ulangan pinter nyari utang tangkana ya parasana mere mawe paksa sama ciri asih yang upama jika bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira cina awewena bakal benang tete Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak kuing oge parawan kuing daek jadi boga mantu karaja lah cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sekolahna ayeuna geus maot tawarkeun gitu. Belut cisit sapadana kapiraan siang ya diri masing taringci anu jirim naruga supaya nepi kajaga urang reureuh heula reureuh capek ya capek hari mana geus daang geus tadi jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat babat rabeuy
atuh eta boleh saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebak sakitu oke jadi balasaga paling tangan babalean pangalusna uluh aing teu ngarti unga ngomong sieu ye unga heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heg heg uing ditepikeun supaya ngerti ngahaturkeun semua baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kahar teh panjang teuing oh terus ya siang ngomong ke jeung coba mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh disudi teh aing mah nah tuh goblok sia teh gede eta bisa syahkan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sanahideng sabaranda remong mewah ngacai anjing aduh ngatur deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala ningang ngacai alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah wah cager semua je syukur ya
Nah, saya tinggal teke gerepesan. Kayak ngigal diudang simut aing mah. Alah. Oh, diudang simut kita mah. Darah ramang sadayana. Mojo, mojo, bagja. Sadayana warga. Bagja darah ramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan darah datang sadayana. Datang bagja. Bagja harapan sadayana tuh. Maksudna ngalamar parawannya. Hayang raja. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Parawan Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Naon ngahakan naon? Hadiah umurnya. Hadiah ti raja. Kadenge ku ini. Didenge-denge teh ngomong nanti dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah goblok. Nanti bisa nyebut kagak. Kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh A saja. Lamun nyebut I A. Lamun nyebut E A. Lamun nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut Dayeuhkolot tetangga saya. Anjing. Jalan ke Banjaran sama. Nyebut huntu alat barang hakan. Nyebut irung alat napas. Nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah. Teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Jika sapopoena kitu teh. Nyebut cing cangkeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan. Nyebut Haji Apo kakak saya. Adina itu euy. Bisa gitu. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal gitu. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabelit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Khidmah yang omongkeun belegu. Kagak. Jangan. Tiga kali mah. Jangan. Jangan. Nah, cek maneh teh naon? Cek nyebut ulah naon? Cek situ teh jangan. Keukeun dipaksa. Ya. Anjing ari poho. Aduh. Alah. Nyebut kanyut. Tatanggana palangkakan. Anjing. Ai nyebut bujur pantat. Alah. Ai nyebut ngising kababayan. Alah.
alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut boe hese aja ya gampang naon yang tai anjing goblok giling becus ya teh goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan Banyu Kanjana teh euy. Ari awewena teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can hulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang manganukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Oh jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Iya, pada Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulah tereh nepi euy tungtung nama akang silaing naluturkeun delejang keung marukana meureunna kumaha keung meureun teh sion tohon batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landing room ya lain ya muni ke ieu bokap aing murugul pisan sing Pak cigeuy euy hatete akang nu eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing udah melang atuh ari wang ka kolot. Mun bapak kumaha onam teh saha nu mare ketakeun emak? Ade goreng.
Saya nengor. tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri mah. Dewek teh kumaha atuh da hate jang, hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Deuh aki-aki beger eta. Heeh aya kata-kata mutiarana. Diupuk ngarap bayang sedia. Yo puisi negara dewe. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah haja teh hayang dua. Aki-aki mun urang mengeunteung ye euy. Mawas diri Ah, dasar. Naon teh? Syahada di lembah. Syah. Saha. Naon teh teh? Bunga goreng sangu meureun. Eta mah goreng lukmas. atau mah goreng dodones. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis hah separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris Kuris. nah ojang nyamperkeun itu sia-sia Aceng anang. ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki gitu jika makhluk di dalam laut siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot kainu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo ai rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun Kena bubuahan mah harus menang. cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing telinggem anjing terinakan anjing cuma tuh lainnya lamun dina imah ieu hotel Hotel berbintang 5.
kuring merenan loteng mah loteng loteng dilotengkeun silaing merenan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah sapit nanti nyambung aja sudah amat kan aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang kali-kali mah karunya deuleu heeh atuh supaya semangat lamun dina kue hijau euy naon euy yang bolu teleng eta hayang ngadengek we tapi gede ambok atuh wing kue bolu euy heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari wing ada ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun alah ampun jangan ada mana cuy kuring teh semar se semar semir semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna kayu dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh seuh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum hulu dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing di kampung we kana di rombongan ning gotek sia teh ujung-ujung ngamak oh da kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu atan ge tepung nih butuh bene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tuntungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh geus kitu ada ieu anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sateu dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nganaonan
nganu harti ngajak pasnya aja dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar sah aduh Gusti era ini haling gitu bepeng nah usah teh haling gitu mundur nu beger mah bisi teh laksana kawin kan jemput gitu nenek ku abah orang tulungan kayak itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atau anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju gitu ning buligir keneh teh baik kahujanan ke karangan nya pun hapunten pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu madeuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia tai nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung ngeueur kan dilawan cikan sok ay betul ewah siap denengian teh kalamar putri heeh naon sila kain dideket lawan atuh eungeup wah sia tolong silaka dengan cek aing deuleu itu sia mau jadi gangguan beureun karaja aing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyata pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lumampah
kaawon Wah Prabu, mudah-mudahan wae eta Dewi Nilandingrum teh tiasa kabantun ba. Sang pandita, sang purasun ieu kaulai. Bima putra kang lumamba mandeg satengah keluarga. Arif Bisuta kang lumamba mandeg satengah keluarga. Ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga kansa kaulah sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kansa Ari kitu kulang. can kabantun eta anu kakasih Dewi Nilandingrum wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Narendra. Oh, sae kulang. Ukituna hamba rakyat negara Amarta lain ngarung harti kaula sul karena kewajiban lepas tidak tanggung jawab. Sumur. Tapi kaula minta bantuan sabab keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul. Tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara. Duh, kenapa nunggalin ieu? Wah, mudah-mudahan baik tiasa kabantun eta putri. Tulung! Naon tah? Tulung! Raden Gatot-Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang. Oh, saha? Waboa. Alah, alhamdulillah selamat euy. Alhamdulillah. Nanti mana we? Alah, nyangsang geuleuh dina karamutan. Alah, cekek. Kada lo basirem. Lo basirem. Alah, aya Bagbara deuleu. Gelo sia. Jadi tulungan nyebut Bagbara. Tolong! Aku mendekat rambluk. Gening mane, bot? Dola. Udah mane. Ai dua rambluk atuh. Heuy. Aduh. Nah, sudah kawas jauh wae ah. Aka salamet. Alhamdulillah heuy. Alhamdulillah ya. Coba lu. Naon? Ada si lain. Kuring mah paeh. Manya nu paeh ngosoblak euy. Mana nu pae? Duh. Aduh, Gusti. Mana nu pae hiridikeun tuh. Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Semah kape hatur adan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabangbang. Nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi. Aya peke nya we atuh siat nyebut karamutan. Alah punten ah. Karamutan. Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh. Dawala. Lan kaula teh nampi pancen ti Wa Prabu.
saha tapi umat ieu rahasia ieu rahasia naon rahasia negara ulah cekcok nah naon wa Prabu palaigarwaan deui Gusti lu Gusti Prabu teh palaigarwaan deui ieu kasaha Dewi Nilaningrum kaulah trek ngalamar ieu teh Gusti aya bahan jadi maru jeung raja ieu Bapak aing pantes aya raja mah atuh aya Semar aya maneh ka mana jeung naon sabab aya luhur duh nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta naon duh ka buta naon da puguh galak ka abdi jarang kung gede butana ge kada sia nyolok kana panon aing ieu sidik teh mah ulah pangijing buta naon agar abdi teh miyos di rorompok teh nyarangan pun bapa ulah jarangan Bapak Wasemar sumuhun pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeun ge naon buka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak nya ceuheuh naon urus tunjung agan pasti gumujeng geura naon pun bapa geura bade ngawayuh balik sia sumuhun kasaha hayang kawin deui kasaha kadewe nya tang disaurkeun ku agana mah kadewe Nilaningrum naon aduh kasaha Dewi Nilaningrum power geus ngagerem kitu mah layak geura ku agan cuman teh Bapak teh mending kana ku agan diirikna kitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua aya ditah oge ning eta jeung ku batur mah mending ku agan digali ku batur ridho ku agan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saurkeun wa kitu ai agan nyebat ka pun bapa naon mending pihoran ku ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu ngan galak pun bapa teh eta penak sareng buta ai buta teh sami dedek ngalamar nada jong cangangang pun bapa ngambek maksudna rek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa jadi ayo Wasemar di mana ini itu nuju gelut ini sini mun orang mah ini dari si dawala kain cemplak-cemplak teuing nya jika geuleuh heueuh kabina-bina bejana siap sayang kawin guluh ayana siap ya aki-aki pada hari tenggelan teh heug lawan alah da ulu ayana duh naga sareng saha kan teh aula mah nuhun agan upami teu yagan terase di tenggelan panginten uang nuhun agan sawangsuna mah naon ieu teh pangarep ka kieu teh ieu bade ngaheureuyan indung barudak ngaheureuyan wasit Ragen sanes salam bebende agan dasan uninga uang pada bojoan deui aduh iya wong edan ya luas dari luas
kasaha sun Dewi Lela ningrum geus teu era deui goblok siang ngabongohan kuda kajar wajib wah geus teh era nyaritakeun deui upami teu aya pitulung agan lapur we panginten wa teh nuhun agan Wasmar bener nangka badranaya gitu nu poho sorry gua jadi yakin sampean dah yang kawin Semar sumuhunun ya eta kadewe di laningrum leres genti ku biayoh mah nanaonana ya cing gablek kakeknya sebenarnya nah gablek bebengetan teh kumaha badranaya eling sampean ih motrogan si jebeu numpawi wa ulu itu si edan siap bro kapina-pina teuing sia teh ngahina teh kaing teh alah ampun teuing coba itu make nu kitu kameramen pemenak Pak dina gawir aduh sia teh ngahina bi teh kaing nyebut jebau jebeu apunten teh sia ngerakeun sia binatang waduh anjir ya gitu gelut jago teh tara lila sudah reng-reng menang manehna mah kan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah alah eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk ti tukang genong macan kitu tadi backhand tuh aduh khawatir kan gelap mbak aduh biji kene goblok yang mamam aja aduh ya berek aing eta berek lumayan euy aduh pale mamam entah aduh anjing mau waduk kalah waduh bau lah bau mau hug dibere deui mau bau anjing haming kelanan waduh wow mingke jero kene kajaman kapal mana nah basyeut duh aing ah lamun nanyakeun dudungan aing banyakeun puji aing nolong gitu
Lah, itu nu bener buat Kang saha ngalamar teh. Kang Uwa. Duh, nah, ya aki-aki. Alah, rengsek kan? Iya. Mereka ini teh katanagaan teh, Wah. Sing gancing pawarakeun pun bapak kayaknya. Kalau ieu gitu. Ku keukeuh wae. Kumaha teu dajang hate. Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh heung hanya deui sia teh. Sapraptane pun ieu Sang Sudewi. Sareng panita sasabda tekiat nandangan eta raja ti nagara Selabungka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat. Tulungan. Lah, salu. Buah-buah eta dileja. Tulungan. Olah Bapak. Itu geuning Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah indung silaing teh. Lain indung silaing. Minantu teh. Cabok sia wae. Lain jeung Bapak hayang saingane si mah. Wah, coba tinggal aya jami turang mentas dulu bibi. Tulungan manusia. Ulu, ayana. Iya, Indonesia adalah ulu. Oh, gulis ngoy. Jeung Bapak mah eta pantes tujuh Indonesia. Leres ieu anu di kapal lain teh. Ieu pisan. Ampun, pantasnya mah keur anak. Tah, sileing mah tukang naja. Akane kenya. Tong sok kitu lah. Aing ngasa mau budak papaing je euy. Beuleung aingna. Pinungeun teh biheung teuing. Cekek we aing tingalikeun. Ya budak sing sareng panau. Tulungan pengawa saha salina. Aula kaula teh ngaranten di Laningrum. Aduh, leres pisan. Sembah ka pihaturwa. Naon geuning nyambat gua? Nen, bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket. Bogoh bibi pisan bogohna ge. Atawa itu anu tukang. Nah, bogoh kan tukangna. Margi nu tukang mah kagungan serep. Bogoh kajian sia buka serep cenah. Da eta cucungikna nolol atuh. Ulah tuh geura punjung si teteh. Oh, kuring kudu muyung eta teh ka bogoh aing ge teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Iso. Semat lain eta goblok nu ieu. Oh, pasukan teh tukang. Naon maksudna nyebat wa? Kaula teh di nampi pancen tiwa Prabu, Raja Negara Amarta. Maksudnya ngakeun sabda panglamar. Tobat teuing hapunten kitu pengawa. Kaula teh acan aya maksud gaduh salaki. Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salarasna hoyong ka manusia. Tah dengekeun. Bapak teh dianggap sigung. Cucungik sia.
anak bapakna sigung anakna 3 bulan jadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya tiasa tapi tetap kaula teh dipikahayang teh kaula salaki teh manusia nah kaula dianggap naon raja amarta ku sampean nah salira ngaku manusia iya mana manusia ya iya eta mah dadana lulu ilahar disebut dadana iya dadana Jawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna nah manusia teh nu mana tos kakoreh ta cando ampun ulah da candogi geuningan hebat ya ahli pasantren wa nu mawi teh oge dupi ieu gedengan ieu wa Semar itu nu pangker abdi Charles Charles aing ngencar jeung Carles ya tang Charles aing ngencar ai Carles abdi ngaran Lady Day Lady Day bareng ngalegeday nya mah Yopi mus pria musibah dupi itu nu pangker abdi Siti Nurhalisah paingan mending nyemplo palai teh ka manusia neng teh leres bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceu aduh ampun bejakeun ka emak ku aing negreg netanyaan bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusia teh kaula di mana tos tepang kaula teh hayang boga salaki teh kainya saya palai tepang sareng manusia mana manusia teh bapak laras ieu mah nu aya teh mengukur wujudna tiasa ditunjuk gitu sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu kusieun wani upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali ku ciri dupi cirina manusia teh dina apa dina gawe sepotos mah disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia manusia tetan len matak teh tiasa ditujuk obat teuing Gusti geuning ieu pisalakieun kaula teh dulu kawinkeun tulus iya hebat lah bapak maneh apaan dibejaan ku abdi jadi aduh kasihan surucang kunang teh sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok sih mah
nuhun bapak ngasumputkeun kaula teh di udak-udak juri kayak simkuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu nek ridho pisan anu sepuh bade dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusa sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah kakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh ingking dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cekuliau ge masih semar aya teka ada di dieu Kang nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telor Arjuna telur, nuhun agan kuningat telur Arjuna. Oh, gua udah pemana ini bisa menong. Sumputkeun, mangga ai kitu mah. Sareng gaduh anak isim wadit teh. Bala lager gitu saroleh anak teh.